Teka rasanya sing horeng waktu manges burit gitukeun ieu nya langsung bae kami nya nyuk beas jemuh namanya rek nyolokkeun sangu gitukeun. Atuh panan bulan puasa mah nya masakna ge burit bae aja bisi kaburu tiis nya beurang keneh mah. Tapi kalah kaburitan nya laju bae lah ieu kesrek-kesrek nyolokkeun sangu eta oge ngahaneutkeun wadangna nya di luhurna. Haju panan ieu nya urang ngala-daun heula di buruan nya baraya. Jamunguhna mah nya rek nu tahu deui nya baraya ja kami mah heueuh kumaha nya emam jeung naon jeung lauk atuh teu puguh-puguh nya teu beuki teh kitukeun nya. Nyiar nu beuki bae burunganan nya jasa laki oge ditanya atuh terserah cenah aing nu beuki kabehan bae burung nyieun deungeun sanguna. Laju eta tadinya ngadeang daun heula geus ngadeang daun lah kami nutuan ieu nutuan tahuna nya disamaraan pokona mah kitu bae eta nya ulah poho pake bawang-bawangan kitu nya. Tapina maistu mun ku ari mah nya baraya kami teu make endog jeung caritana ieu endogna eueuh laju saheuk meuli teh geun bari jeung burit teh nya pokona mah buru-buru beh intina mah nya. Laju panan nya ai buru-buru majer teuing asal asak bae kitukeun nya. Ieu oge nya henteu miis ai teu make endog mah nya baraya soalna pan eueuh cayan kitukeun nya. Tapina ieu kami nya sanggeusna beres dikasisikeun heula nya baraya soalna eta mah jikomna dipake nyolokkeun sangu tadi panan nya. Laju ieu kami nya ngaleub cangkaleng jamungna marek diasakeun eta si cangkaleng tapina ku urang kudu dikulub heula hoh bisi bau. Dilanjut ku urang nya ngeuretan gula merahnya ya baraya saeutik bae jarek makayana ge saeutik nya ngasakeunna ge. Munguhna mah nya ieu kami bararingung teu nya horek nyieun kolek teu nya horek nyieun naon. Ja ai disebut rek ngolek atuh kalapaan nya ieu mah atuh ki bae gula beureum bae jeung nu kararituna nya pokona mah henteu make kalapa bae ieu mah teu make cipati. Jamunguhna mah teu boga cipatina kitukeun la nya. Ieu oge nya anak bikang bangun bobo langsung bae hayang emam la nya maturan indung munguhna mah eta la.